Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadaya pemukia pangeran tumutep nang tayungan karupun tarumutep melarangan sadayana dulur anu di lembur baraya anu di kota pemugian yang rasa rehat baragja milik mulus rahayu waluya pinanggih ti Gusti Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Saya akan melanjutkan atau meneruskan konten yang kemarin yang menjelaskan tentang masalah sesajen. Kemarin baru diterangkan tentang masalah kelapa dan juga masalah wewangian atau kembang. Kita menjalur di dalam sesajen itu ada yang namanya daging ayam atau biasa disebut bakakak hayam. Nah, di bakakak hayam atau di daging ayam tersebut gitu ya, pasti etamah dibelah dadana teh. Dina si sesajen tersebut teh dibelah dadana diesotkeun bulu-buluna bari jeung teu aya nu leungit sama sekali teu aya nu leungit dina persyaratan bakakak hayam eta. Tiasa dituang atuh tiasa da eta mah tuangan gitu. Bentenkeun kamari anu di konten kamari nyaeta antara susuguh sareng sasajen. Panjang deui. Nah, ayeuna ek nerangkeun masalah tentang bakakak hayam. Nah, dina bakakak hayam ieu teu aya anu dileungitkeun dina bakakak hayam iwal ti jeroan sareng bulu. Gitu. Iwal ti jeroan sareng bulu. Akan tetapi bakakak hayam dina sajen anu mana wae sareng di mana bae wilayahna, pasti bakakak hayam di tengah teh di dodet. Di dodet teh naonnya bahasa Indonesia dibelah. Dibelah gen teh sampai esot gitu pada dibuka weh gitu. Pasti dibelah. Dibelah teh di tengah gitu. Nah, aku naon teh digigir. Atau gigir sebelah kanan atau di tukang gitu pasti di tengah tidak ada kadir eta pasti dibelahna seperti gitu kumalgi kunaon kusabab nah gitu kok bisa di tengah gitu eta kumargi urang ningali di diri urang cerminan diri urang bahwa gitu diri urang teh anu paling parah eta ruksakna hate. Anu paling parah eta ruksakna manah anu paling parahnya eta iri dengki sirik takabur aya dina hate paniatanana. Kalakuan dina babasaeun, kalakuan dina pergerakan, kalakuan dina pamikiran bisa keneh ka rungkep atau bisa keneh ka naon bahasana teh karungkep atau bisa keneh ka carioskeun, bisa keneh diomongan, bisa keneh dipepelingan, tapi lamun geus geuringna kana hate atau poekna kana hate ngabatuna kana hate kacau hese diwaraskeun, hese dibenerkeun. Makana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicarioskeun didongengkeun bahwa Kanjeng Nabi teh dibelah dadana dibersihan. Nah, mangrupikeun seperti kitu bahwa hayam teh dibelah dadana dibersihkeun jerona. Di diri urang, makana di diri urang ye lamun misalkan boga rasa dina rasana yang panggih jeung anjeunna da anjeunna anu maha rasa urang sajroning rasa dina jero rasa aya sagara lautan rasa dina lautan rasa sagara rasa jero ka jero deui eta aya manunggaling kaula Gusti makana lapad la ilaha illallah teh kudu jeung rasana kudu jeung hatena eta teh hese dina filosofi atawa dina penjelasan tentang masalah bakakak dina sajen teh bacaeun keur diri urang gitu. Kunaon bakakak dibelah dadana jeung kunaon bakakak eta utuh jiga urang utuhna kunaon utuh tina dagingna, utuh tina tulangna, utuh tina pemikiranna, utuh dina sagala rupa anu aya dina bakakak hayam dibuka kabeh dileungitkeun nu kokotorna. Nah, urang kudu jiga bisa jiga bakakak kunaon bakakak sok belah dadana lapangkeun dadana bersihkeun awak urang sorangannya jadi teu kudu dijirimkeun belah dadana urang mah da eta mah mung saukur simbol kolot baheula mah kan disimbolkeun gitu. Jadi teu kudu urang dibelah dadana urang paeh atuh. Baju perlengkapan anjeunna nyaeta bulu dina hayam mah diesotkeun kabeh. Baju sakumaha mahalna, jam tangan sakumaha mahalna, iket sakumaha mahalna diesotkeun kabeh. Diesotkeun kumar girek ngabersihkeun diri urang sorangan. Makana urang ulah bangga kusabab baju mahal, ulah bangga kusabab iket mahal, ulah bangga kusabab aksesoris nempel di diri urang mahal. Tapi hatena poe,
cuma kajen keneh teu make baju teu make naon tapi hatena tetep pepeling inget ka anjeunna atawa ka nilai ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nah eta pamedaran tina bakakak hayam teh. Bari jeung sok aya pertarosan deui kunaon geuning ari bakakak hayam teu aya rasa cenah, teu aya rasana. Da aya nu namina barokah nya. Aya nu namina barokah mah teu aya sadaya oge rasa teh. Ayeuna ka Pak Kiai ka Pak Ustad nuhunkeun cai herang can pernah da Coca-Cola didoakeun ku Pak Ustad eueuh ti dituna. Sprite didoakeun ku Pak Ustad eueuh ti dituna. Tapi lamun cai herang ku Pak Ustad bisa didoakeun eta menjadi barokah keur zat diri urang sorangan. Pikeun pambuka hate urang sorangan. Sugan si caina aya rasa teu aya. Ayeuna cikopi da aya rasana. Rasa anu ngawujud. Rasa aya nu ngawujud mah nya asin, nya amis, nya pait eta rasa-rasa anu ngawujud walaupun teu katingali eta rasa teh. Tapi karasa. Nah eta urang di diri urang sorangan gitu. Kunaon bakal hayam teu dirasana eta nya rasa barokah. Teu aya rasa antiis cenah. Di imam ku urang teh nya. Da aya nu ngaranna barokah mah teu ngagaduhan rasa. Ari sok hayang rasaan bae mah bumbuan deui. Atuh meureun mun dibumbuan deui mah lain jang bakakak, lain jang syarat pikeun ayana sajen dibacana ge kumaha atuh meureun. Susah. Seperti gitu. Jadi ari bakakak hayam teh eta bacaeun keur pepeling diri urang bersihan, manah bersihan, hate bersihan anu aya unek-unek di diri iri dengki kabatur sirik kabatur bersihan piceun gitu. Kurang bareng-bareng ngahibar-hibar di bahwa nu namina sasajen teh eta bacaeun seperti gitu. Ulah sampai sasajen di mana wae dibalang-balangkeun, dipiceunan cenah musyrik, cenah syirik. Teu ka aji makana dihareup Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun ayat anu pertama di Gua Hiro nyaeta Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra di dia bacakeun wahai Muhammad cek malaikat teh bacakeun. Heuh macan naon atuh da di punten-punten. Kanjeng Nabi di dinya henteu mantun buku, Kanjeng Nabi henteu mantun Quran meureun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq bacaeun alam teh bacaeun. Alam ieu teh pepeling pikeun diri urang sorangan. Alam ieu teh sok ngadeukeutkeun ka diri urang sorangan, ngadeukeutkeun ka purwadak si urang sorangan, ngadeukeutkeun bahwa urang teh anu saha anu anjeunna. Alam kabeh ieu teh mepelingan keur diri urang sorangan pikeun balik deui ka purwadaksina, balik deui ka ajaran anu pinungguh anu nu muncul zaman baheula nyaeta ajaran Islam. Nah, dina pikukuh Sunda henteu benten jeung jauh. Kunaon Kanjeng Nabi diturunkeun di Arab, henteu di Indonesia atawa di Bogor, di Ciamis, di Cilacap, di Kuningan, di Jatinangor henteu. Kunaon teu di Indonesia cek kasarna. Karena waktu dulu malah disebutkeun di zaman Kanjeng Nabi turun anu namina Rasul sareng Nabi lolobana di Mekah kumargi tanda kutip zamana zaman jahiliyah anu jahiliyahna kebangetan. Zaman kebodohan. Nah, makana kunaon teh diutusna ulama kumargi. Nah, eta teh ya. Jadi di Arab mah jahiliyahna kebangetan aya saling bunuh, aya menyembah berhala, di urang mah teu aya. Tos apal ajaran kasangtangtungan, ajaran kahyangan, ajaran anu bahwa Tuhan teh teu katingali tos apal. Akhlakna geus balener. Jadi turunlah Rasul di mana? Di Arab. Da kumargi teu ngabarogaan akhlak di Arab dulu na keur zaman jahiliyah. Cenah cek Gusti Allah teh meureun geus ieu mah ulah ku ustad, ieu mah ulah ku ulama, dibenerna kudu ku nabi jeung ku rasul tak karak bener kabeh di Arab. Seperti kitu. Nah, di Indonesia tinggal ngabener-benerkeun we, tinggal ngalurus-luruskeun bae. Da ku sabab geus apal bahwa Tuhan teh teu katingali. Nah, diutuslah para ulama.
seperti itu. Bari jeung ulama eta teh teu ngalingetkeun kabudayaanana, teu ngalingetkeun ciri khasanana, teu ngalingetkeun ideologi Sunda baheula atawa ajaran-ajaran pikukuh baheulana, tapi tinggal dibener-benerkeun, dilurus-luruskeun. Makana kunaon orang Indonesia baheulana sararakti. Nah eta masih kene aya dina ajaran gemblenganana wali-wali Allah baheula seperti gitu. Nah, teu ditogmolkeun, makana dibacakeun, dituliskeun dina sasajen atawa sasajen ieu teh bacaeun. Eta teh penulis-penulisna orang dahulu, tapi teu dituliskeun secara aksara, dituliskeun ku secara non simbol. Gitu. Urang kedah apal karena simbol-simbol bacaeun naon si ieu teh. Naon si sasajen teh ulah main kafir, ulah main sesat, ulah main naon. Hei, ieu teh gitunya ieu teh bahwa tanda cumaraning awak diri sorangan, ieu teh tanda cumaraning nagri diri sorangan, ieu teh awak cumaraning bahwa sababiah urang hirup bacaeun eta tina sasajen. Sasajen ieu tunjuk pituduh pepeling keur diri urang pikeun deukeut jeung Gusti Allah. Cenah ayeuna mah da aya Al-Qur'an pikeun urang deukeut deudeuh ka Gusti Allah teh. Nah, dulu mah hese atuh maca Al-Qur'an teh. Hese atuh baheula mah maca Al-Qur'an teh. Ku wali-wali Allah ditogmolkeun tadina naon? Dina sasajen. Anu baheula-baheulana seperti kitu. Jadi ulah riweuh tentang masalah sasajen eta penjelasan tentang bakakak hayam. Ayeuna dina sesengitan. Dina sesengitan kunaon zaman baheula kitu. Urang sok make purupuyan mun zaman di Indonesia masina. Sok ngangge kemenyan. Kumargi da baheula mah aya saena kemenyan teh eta teh nandakeun sesengitan di diri urang. Komo lamun cicing di Sunda, sa siliwangian, silih asah, silih asuh, silih asih, silih ngawangikeun. Naon silih ngawangikeun teh keur manfaat diri urang wangi keur balerea. Bacaeunana bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keur zaman dahulu resep kana sesengitan eta. Keur mah bisa nyengitan ruangan, keur mah bisa nyengitan segala rupa anu sapalewat di diri urang. Maksana sapalewat imah teh seungit ieu mah euy. Nah ayeuna mah mun aya sesengitan di jero imah teh disangkana wah jama teh keur nyupang. Wah jama teh keur kitu, wah jama teh keur kieu. Negatif. Padahal naon bedana jeung merek Stella di rumah teh. Sarua bae ai urang make metode zaman baheula, Stella mah metodena zaman ayeuna, sesengitan zaman ayeuna, padahal naon beda. Seperti kitu makana kunaon ayeuna para habaib, para ulama sok make gaharu, make buhur sesengitan da. Manehna ningali saha Kanjeng Nabi resep kan sesengitan diri urang bau Kanjeng Nabi mau datang keur marek sholawatan keur marek naon. Nah di Sunda dina sajen aya anu namina dupa, aya anu namina hiyo, aya namina kemenyan keur sesengitan. Tapi metode zaman heubeul kunaon teh bangga tuh Indonesia boga anu namina getah kemenyan pikeun nyeungitkeun diri urang sorangan aya nu nyamper esensi anu alus, bus kanu alus, diruput kanu goreng, jauh ke nu goreng, datang ke nu alus. Seperti itu. Kunaon aya ngadatang ke nu alus, sik atuh ruanganna kaseungit, tempatna kaseungit. Nah eta di purupuyan. Seperti itu. Ulah tiba-tiba ieu mangundang jin, ieu mangundang naon, ti dituna. Ngundang jin mah maneh maksiat bebaldagan di jero imah jin kabeh tadi jero imah. Teu kudu make perumpuyan. Teu kudu make naon? Make kemenyan teu kudu. Da anu ngaranna iblis mah nyesatkeun batur. Cek aing di jero imahna maksiat ngaboka. Tetenggerang kagede kitu nya. Wah di dieu keur mabok, di dieu keur jinah, di dieu keur kumaha eta geus kundang iblis leuweuheun ti jin mah. Gitu palawarginya. Jadi ulah seakan-akan si metode kemenyan eta diseungeut dina parupuyan teh ngundang jin anu teu palaruguh teu aya ti dituna kasepnya. Jadi di diri urang pepeling keur diri urang sorangan bahwa gitunya bahwa sasajen teh bacaeun eta nembe
sesengitan sareng bakakak hayam. Nah, jadi secara simpel secara sinkron bakakak hayam teh peperingker diri urang, mielingker diri urang bahwa urang sorangan teh ningali keur hayam, kaluarkeun kunaon hayam di tengah dibelah, kaluarkeun penyakit-penyakit hate di diri urang. Baju alus, ikat alus, sakumaha aksesoris di diri urang alus, buluna diingkahkeun, buluna dicabutan, dipariceunan kabeh. Mulai teh ayeuna bukakeun hate maneh, piceun anu gorengna iri dengki sirik iri ka batur, piceun datangkeun nu alus, bagiakeun barudak, bagiakeun keluarga, bagiakeun tempat, bagiakeun lingkungan, tata kelola alam, jeung deui silih sengitan, silih wangikeun, silih ngawangikeun. Silih wangian babarengan jeung urang duduluran sa RT sadayana paguyuban pikeun diri urang sorangan, sadayana urang nyungcung kanu agung sumerbak kanu maha kawasa, pikeun sujud aya dina seungit diri urang, bersih diri urang sumujud ka anjeunna atawa ka Allah Subhanahu wa taala dina zikir, dina sagala rupina. Eta nu namina sasajen gitu. Nah, eta teh garis besar inti-intina sasajen wungkul. Pasti benten-benten di wilayah ieu, wilayah ieu, wilayah ieu, wilayah ieu benten, tapi eta inti anu sasajen aya eta. Kalapa, bakakak, naon deui? Sesengitan, naon deui? Paruh puyan atawa kemenyana sesengitan eta teh kembang gitu nya. Eta mah pasti aya. Da kumargi naon eta filosofi. Pikeun ngadeketkeun diri urang ka anjeunna. Entah itu agamana Kristen, entah itu agamana Buddha, entah itu agamana naon, pasti ngamogaan Tuhan masing-masing. Seperti gitu. Tapi eta mieling sarupaning urang cocok di diri urangnya eta agama Islam, urang pikeun deukeut ka Allah Subhanahu wa taala. Seperti gitu palawarginya, jadi ulah seakan-akan urang teh embung gitu kumielingna dielingkeun ku sasajen teh bid'ah cenah. Ajaran urang pikeun urang aya gitu di diri urang, pikeun urang aya di negeri urang, bangga karena kebudayaan urang sok kitu nya. Teu naon diajar karena kebudayaan, diajar karena pikukuh Sunda atau pikukuh anu sanesna, sok diajar sakirana henteu kaluar tina garis syariat, sok lajengkeun bangga, kudu bangga dina kajalur kabudayaan urang, cirikeun, togmolkeun, cunghulkeun bahwa Indonesia ngagaduhan budaya anu agung. Sakitu teh sim abdi, kurang lebihna mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mugia nerasehat raharja rahayu.